para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan orang bisa mengisi kehidupan orang melalui ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasa indah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beunghar Nabi Sulaiman teh beunghar. Boga piring eta bisa dipake dahar mahi ku sarebuan. Berarti buade eta piring. Jadi piring raksasa cak urang main. Masya Allah, piring ye gede nak dipake ngawadahan kadaharan mahi sarebuan. Bapak boga gelas eta teh ya gelasna dieusian cai bisa pakai ngojai. Kos ranca pondok. Jadi gelasna laksana danau. Masya Allah, istimewa, pohara luar biasa. Boga pesawat pribadi anu ukuran ditempuh lamun perjalanan normal sabulaneun cukup ditempuh ku pesawat pribadi nah hanya ngan 6 jam. Masya Allah, bisa kieu ye mun Haji Pendi boga pesawat eta teh ngeng ka Amerika, ngising doang di Amerika. Laju berangkat ngeng BK Eropa ngisang, ngeng balik ke Indonesia ragag pae. Tuh pohara kan luar biasa. Ieu kan sugih anu sangat luar biasa. Pamajikanna saeutik pamajikanna ngan 1000 doang. Mana kuat? Tapi lamun Nabi Sulaiman ieu kilir ka setiap pamajikanna di mana be unggal datang kayak pamajikan imah pamajikanna pasti pamajina keur salat pamajikanna. Datang ka ieu teh kilir keur salat nu ieu terus be can pernah be datang ka imah pamajikanna keur main HP can pernah. Asal datang keur salat, kan indah luar biasa. Urang teh masya Allah neuleuh pamajikan keur salat, neuleuh pamajikan keur eta teh maca Quran, neuleuh pamajikan keur maca sholawat, pan indah luar biasa masya Allah. Ieu mah pan neuleuh pamajikan keur main TikTok. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya segelintir orang hamba-hamba kaula anu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat kaula. Masya Allah, mudah-mudahan be urang selalu bersyukur ka Allah. Amin ya robbal. Boga duit ku urang teh ya ieu. Lamun prak beliwat aya nu keur ngabangun masjid. Eta duit apa diancelengkeun ka nunyian masjid, apa diancelengkeun ka jablay. Pen. Eta duit lolobana diancelengkeun ka masjid apa karangda teh. Tuh mulai cicing bae Haji Pendi. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Saeutik luar biasa hamba kaula anu bersyukur atas nikmat. Masya Allah. Ketika anak orang liburan sugan kieu ye cak bapakna teh Aceng, ke Aceng pelebah liburan yuk jeung bapak urang ieu teh nyaba ka guru Aceng
tuh nu anu magahan aceng teh mengenalkeun huruf Quran, anu magahan ngejah teh ka acengnya, yuk engke jejeng bapak ka ditu teh be mungpung keur liburan diajak jarah kanu jadi guru ieu teh ieu ceuk be aya eueuh takolot nu kos kitu. Masya Allah ketika liburan teh nanti kita ke pantai ya, kita nanti ke itu ya, ke puncak ya. Masya Allah. Pan eta teh urang mengajak anak teh ke pantai, ngajak urang teh anak teh ka ieu ke puncak, ke berbagai kadupan. Ya Allah, sugan tuh orang teh diajak yuk ceng mumpung ke liburan urang teh ieu nyaba ka guru aceng nu mengenalkeun huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Ulah tah tuh pan eueuh pi beungeut ieu teh. Wa qalilum min ibadiyas syakur, segerintil orang anu bersyukur atas hamba kaula. Masya Allah. Haji Pendi lamun dagang hayang untung apa hayang rugi? Mun boga modal 10 juta laju dipake meuli karung harga sahijina 1000, laju ku Haji Pendi dijual na andaan 500 perak. Rugi apa untung? Rugi kan? Berarti anu tataina 10 juta bakal baglik duitnya sabaraha duit? 5 juta. Rugi, tereh bangkrut kos gitu ngaran. Tereh bangkrut kan? Laju meuli karung deui, karung boncos. Anu kuduna mah diborong teh ya paling geh 1 jutaan. Ku Haji Pendi andaan dibeli per lembar 10 teh 1000. Rugi atau pasti barang prak be eta teh beak kabeh duit tah dipake meuli karung eta ngan jadi duit 1 juta. Tereh bangkrut Haji Pendi. Balangsat. Sedengkeun boga tunggakan kabang. Guys, mulai boro-boro kauntungan jang bayaran bank, hei jang ieun modal ge pake nombokan geus eueuh. Geus kuari imah Haji Pendi teh disita ku bank. Mulai tek be bangkrut disebutna Haji Pendi, bener henteu? Pamajikanna bubuntal kabur. Mejeuna kan? Usaha bangkrut, hutang pabelit, imah disita, pamajikan kabur, penyakit bengekna angot, tereh gantung diri tama. Ieu ngaranna bangkrut, kos kitu tak kahirupan teh bangkrut. Kunaon? Kurang perhitungan dina dagangna teh ya. Masa ieu teh ya boga modal 10.000 andaan dibelikeun eta teh ka barang dijual murah? Itu ngaranna kurang perhitungan, bloon teh cara dagang kos gitu. Tuh, mulai Haji Pendi bloon ngabalanjakeun kanu hal-hal rugi lain nu nyieun kauntungan eta ngaranna bloon nyieun bangkrut usaha. Tah, urang ge ku Allah kan dibere modal, ieu teh dibere modal. Hayu balanjakeun kanu nyieun supaya urang untung, supaya engke di alam barzah, di alam kubur teh urang aya mendulang kauntungan, ulah bangkrut engke di jero kuburanna. Tah, dibere urang modal ku Allah, iman ka Allah Subhanahu wa taala. Eta kaimanan Haji Pendi kunaon dipake susuitan. Tah. Jelas henteu eta? Jelas beta. Tak ieu ngaranna teh ieu rugi bakalna modal teh ya, lain aya untung rugi nyieun bangkrut di jero kuburan. Tereh bangkrut Haji Pendi. Boga duit lain dipake tuh ka yatim, tuh ka fakir miskin, tuh ka sarana agama pondok pesantren, tuh
butuh kasarana agama majelis taklim musola tah kurang dikadinyakeun itu bakal mendulang keuntungan anu sangat luar biasa. Kunaon ku Haji Pendi andahan dipake mahu gisinden pake nyawer gaul pi untungan apa pi bangkruteun eta pi bangkrut beak ka modal-modal teh ke kanyahoana teh ieu bangkrut jeung henteuna ketika Haji Pendi pae ih bakalna diumumkeun di masjid hasbunallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Haji Pendi pae bakal karasa tak kabangkrutan hirup di alam barzah teh ketika baheula modal dihambur-hamburkeun dipake mawaan jablay bakal karasa kabangkrutan hirup di alam barzah di alam kubur ketika baheula modal dipake diaur-aur ku Haji Pendi tilok dipake salat tilok dipake ngaji jeung sajabana bangkrut bakal tuh mun geus bangkrut kos kitu kumaha eta Pen mararat Masya Allah tuh Ari Haji Sahmad mah nya nama waktu keur di alam dunia na kahirupan teh kanikmatan dipake salat eureun-eureun dipake ngaji ieu teh dipake ngabangun musola pake magun masjid. Masya Allah mun aya awewe peureum nya nama ya Allah ya Rabbi eta teh sarua jeung mendulang kauntungan kanyawana di alam barzah. Masya Allah bakal dibere tah kauntungan bakal jadi konglomerat di alam barzah meuri ukur ku ari urang teh ieu engke di dunia di alam barzah nah bakal pi bangkruteun apa pi untungeun coba Masya Allah enggeus mah di alam dunia eta hirup teh bangkrut di alam barzah bangkrut depan pupurieun kan rugi luar biasa mantakan alhamdulillah urang ku ari dalam posisi ieu teh keur ngaji teh keur mendulang kauntungan kos ge ngaran ieu teh keur ngeusi waktu keur ngeusi ieu teh kanikmatan sehat keur ngeusi kanikmatan tanaga keur ngeusi kanikmatan ieu teh mata ceuli kabeh dieusi ku urang ku syukuran ka Allah Subhanahu wa qalilum min ibadiyas syakur hanya segelintir hamba-hamba kaula anu selalu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang bagian daripada anu bersyukur ke Allah, anu mendulang keuntungan anu diberi modal ku Allah. Insya Allah jaga di alam barzah orang henteu termasuk golongan anu bangkrut. Masya Allah untung luar biasa. Alhamdulillah syukuran Pen tuh lamun urang teh posisi keur bangkrut imah deuk disita jol aya jelema nulungan ka urang geus tah hutang ka bank dibayarkeun sehingga teu terjadi kasita teu boga modal nyatah dibere modal laju pamajikan nu geus bubuntel kabur teh diganti tuh ku nu ngora anyar mantep teh eta mantep teh mantep luar biasa anjay tah ketika dalam kondisi bangkrut urang aya anu mere urang aya anu ngiriman urang aya anu ngabantu bungah anu sangat luar biasa atuh wa kadzalika seperti itulah ketika terjadi urang teh bangkrut di jero kuburan Masya Allah lantaran baheula modal dipake dihambur-hambur laju aya nu ngiriman Fatihah
aya anu ngiriman sodako, aya anu ngiriman bacaan Al-Qur'anul Karim, bunga luar biasa jang nambal kabangkrutan, masya Allah pohara untung anu sangat luar biasa. Ieu lah manfaatna urang teh ngiriman ka ahli-ahli kubur bagian daripada syukuran keneh. Tuh, sedangkan pan Haji Pendi mah anti nya nama. Anti nya nama. Apa itu segala patehah-patehah di atas kuburan? Apa itu sodako-sodako? Geus mah sia na teu ibadah, anti di kos kitu karasa se geus pae bangkrut si bakal eta. Kulu. Ya Allah ya Rabbi. Mantakan urang mah masya Allah, urang mah alhamdulillah punya pemahaman anu sangat luar biasa ahli sunnah wal jamaah. Yakinkan urang teh ya bahwa naon nu dikirimkan ke urang ka ahli kubur ieu manfaat wa tanpa mayyitan shadaqatun wa tanpa mayyitan qiraatun wa tanpa mayyitan duaun. Manfaat ka ahli kubur ka mayit duaun, doa qiraatun bacaan Al-Qur'an termasuk shadaqatun shadaqah itu bakal jang nambal kabangkrutan. Masya Allah Kiai pan Ari Haji Sahmad bang geus teu bangkrut di jero kuburanna nyeuna mah geus pohara ye jelema boga usahana pohara laju aya nu mere modal deui tambah luar biasa teu atuh tambah luar biasa matakan geus mah di jero kuburanna pohara luar biasa geus dihampura dosa pahalana loba laju aya nu nambahan atuh bakal jadi konglomerat di jero kuburanna. Masya Allah kulhata iya jang gambaran orangnya ulah nyeun bangkrut orang hirup di alam barzah berarti rapihan manajemen kehidupan orang. Ketika orang perdagangan membuat sebuah kesalahan itu sebuah ketololan cak bahasa teh masa Haji Pendi meuli barang harga 1.000 andahan dijual 500 perak itu sebuah ketololan. Tolol teh Haji Pendi atuh eta ngaranna nyieun bangkrut usaha geus berarti urang pun anu menggunakeun aya teh kanikmatan ti Allah andahan dihambur-hambur dipake maksiat itu sebuah ketololan sangat luar biasa membuat kebangkrutan awak di alam barzah. Nauzubillah min zalik. Masya Allah lantaran geus bangkrut Haji Pendi mah di alam dunia na keneh geus bangkrut eta teh ya Haji Pendi atuh kunaon eta Kipu Doli keur mamawa mobil diaku ku Haji Pendi bloon tamah main eureunkeun bae cak Haji Pendi teh pun ulah ngeunah-ngeunah mau mobil pan eta mobil aing. Wah asana cak Podoli teh ieu mah aki-aki tareh pikun asana stres ieu mah jih kula boga saksi tuh Sardi tuh Bapak Sardi boga dua saksi na teh ieu Haji Pendi ngaku karena eta mobil nu aya di Haji Podoli eta teh mobil nyana dengan saksi dua. Hei atuh Kipu Doli ge atuh teu sabarangan cek Kipu Doli ieu mobil dicekelna ku aing atuh jelas aing ge boga saksi tuh Haji Sahmad tuh Habib Rojak waduh saksina kuatnya na amburadun sama-sama boga saksi Kipu Doli boga saksi bahwa ieu mobil nu dicekal kunyana boga dirina. Haji Pendi ieu ngadebat ngadakwa bahwa mobil anu di Haji Pendi ieu teh di Kipu Doli boga Haji Pendi boga saksi deui dua sama-sama kuat boga saksi
ieu mana nu kudu dibenerkeun nu kudu dimenangkeun. Ku urang deuleu ari nu nyekal mobil tata dina Haji Pendi apa Kipu Doli? Ji. Heuy, nu nyekal mobil saha? Nu nyekal mobil ieu adalah Kipu Doli, bener teh? Geus berarti kekuatan nu nyekal mobil teh ya ieu berarti punya kekuatan teu pemegang ngaranna. Geus maka ku ayana eta mobil tatadina nu nyekalna Kiai Pudoli, maka saksi Kipu Doli lebih kuat daripada saksi Haji Pendi. Geus berarti nu dimenangkeun Kipu Doli, Haji Pendi ngegel curug. Walau kanat biadihi fa'aqoma ghairuhu biha bayinatan wa huwa ay aqoma bayinatan kudima sohibul yadi. Kudima sohibul yad, maka yang dimenangkan adalah pemegang harta yang dikasuskan itu. Geus berarti pemegang mobil, mobilna saha nu tatadina nyeklan ka Kipu Doli, berarti kudima sohibul yad, Kipu Doli nu menang. Masya Allah, lantaran tarjihan libayinatihi biha, ieu saksi Haji Pudoli leuwih unggul daripada saksi Haji Pendi. Kunaon? Karena sohibul yad. Masya Allah. Wah, cak Haji Pendi kuaing pokoknya mah di portal ieu Madinah tah ieu. Di jalan di portal kuaing. Ya Allah. Ya, lamun urang usaha geus maju, laju nyieun usaha deui, maju deui usaha nu kadua, nyieun deui urang usaha nu katilu, maju deui, mingpi ngabeungaran teh eta. Atuh sin kolocor ti usaha nu kahiji geus puguh, perusahaan kadua geus puguh, perusahaan katilu geus puguh, ieu bakalna teh mingping ngabeungharan luar biasa. Tah, urang di alam dunia teh kan selalu pikiran hayang boga perusahaan anu di dieu ngocor di ditu ngocor kan. Di dieu maju, di ditu maju seunang ngolocor tek bae seunang pohara luar biasa. Kunaon urang henteu pernah berpikir nyieun perusahaan seunang curcor jang engke di ditu di alam barzah, di alam kubur. Tuh. Ya, sodakotin jariyah itu adalah sebuah perusahaan anu jang ngolocor terus bae, jang posisi urang di alam barzah. Mulai urang tiatek be boga duit urang nyieun sumur, kemudian sanggeusna nyieun sumur eta cai teh bagus, maka ku urang ieu cai teh ya sumur teh dibebaskeun kajang kepentingan umum. Masya Allah, setiap jelema nu mandi di dinya, nu wudu di dinya, anu eta teh babanyo di dinya, nu nyokot ka bangpatan dina cai eta terus be ngolocor, sanajan Kipu Doli geus maot bakalna eta teh ganjaran eta ngolocor be terus bae. Heuy. Ji. Nyan Haji Pendi hayang boga nyana cak nyana teh atuh lah. Kalau mun nyontohan Haji Pendi teh akur. Teh ngaranna ngolocor kos kitu. Masya Allah, coba kahirupan Haji Pendi ulah-ulah ngabebaskeun sumur, aya jelema nyokot cai doge ngamukna teu kira-kira. Mamawa golok hayang dibayar segala. Tah ieu deuk lebah mana nyieun perusahaan seunang ngolocor di alam barzah. Tuh, mulai pen sadar. Duh, Masya Allah, ieu jelema liwat ka sisi imah kula seselekean leutik lantaran jalan satapak. Lah, ku aing deuk digerekeun 2 meter seuneu 3 meter tah dicokot, lahan aing seuneu dipake jalan.
sehingga jalan teh luas kuari tanah dipakai kepentingan umum jelema nu laliwat kadinya. Masya Allah haji sangat geus maot di jero kuburan jelema setiap nu liwat kadinya ieu pahala ngolocor kaditu ka haji sangat. Masya Allah. Coba Haji Pendi boro-boro mere eta teh tah sameter 2 meter nu geus aya ge di pager ku Haji Pendi. Di pager atuh eta berarti anu mager kos kitu teh mingping bangkrut jaga bakal kahirupanana. Hayu kurang jieun perusahaan-perusahaan tina silisina curcot geus karuhan urang nyumbang tah ka masjid mah, nyumbang ka majelis taklim mah, nyumbang ka pondok pesantren mah eta geus puguh luar biasa. Tah heulanan tah cai jangka manfaatan tuh jalan dilebarkeun ku urang eta teh ya nyieun ngolocor jaga di alam akhirat mah. Oh, bakal jadi konglomerat alam akhirat bakal. Masya Allah. Melak tangkal buah, melak tangkal jambu, melak tangkal kalapa. Padahal mah aing mah awak geus kolot tanda wuru ka ieu teh ye katungkulan. Ih aing mah melak teh kajangka manfaatan tuh ku anak aing, tuh ku incu aing, tuh ku cicit aing, tuh ku tatangga aing, tuh ka kubara aing. Aing mah geus ikhlas luar biasa. Maka ketika urang geus maot kemudian eta tangkal nunang melak urang teh aya buahan di dahar ku tatangga, di dahar ku duduluran, di dahar ku baraya, ieu bakal ngolocor terus be ka alam barzah bakal. Itu perusahaan alam akhirat kos kitu ngaranna. Masya Allah, ieu mah deuk kumaha ngolocorna aya jambu di hareupeun Imam Haji Pendi ragang di pulung begeng ngamuk mau golok Haji Pendi. Eta mah ngaranna pelit merepet dur pret kos kitu. Bangkrut bakalna. Mantakan yuk urang ulah cenah bangkrut kahirupan di alam akhirat teh jieun perusahaan-perusahaan cenah loba ngolocor ka jero kuburan. Masya Allah ngalocor terus bisa. Masya Allah. Tah kuari dakwah Haji Pendi itu ya datang ke kehakiman bahwa eta mobil anu di aya nu aya di Kipodoli adalah mobil kaula anu mantak kula berani ngaku-ngaku lantaran kula boga saksi 2 Kiai Podoli ge atuh sarua deui boga saksi 2 pan eta berarti nu bakal dimenangkeun teh saksi Kipodoli berarti kan Kipodoli nu menang. Nah, ia tetap ketika dakwah ka kehakiman teh ya heulanan terima heula pendakwaan Haji Pendi walaupun ujungna pasti bakal eleh. Kunaon kekuatan pemegang sohibul yad teh kuat luar biasa. Ta anu menguasai lamun cak bahasa urang mah eta teh taneuh dipacekcokeun eta teh kekuatan pemegang tanah eta ulah diabaikeun. Nu ieu boga surat nu itu ge boga surat tapi eta taneuh tiba heula eta teh digarapna kunyana dicekelna kunyana tak eta sohibul yad kos kitu tidak bisa diabaikan berarti kekuatan sohibul yad teh eta menang berarti. Sanajan nu ieu boga surat nu itu boga surat. Ari ku hari mah pan kumaha pelicina. Mantakan walatus ma'u bayinatuhu illa ba'da bayinatil modai temenang waka ditarima kesaksiana eta teh saksi Kiai Podoli illa ba'da bayinatil modai kecuali setelah aya dakwaan saksi daripada Kiai Haji Pendi. Nah Haji Pendi geus dakwah mengeluarkan saksi dengekeun deui heulanan tak kakarak Ki Podoli dipanggil sebagai muda aleh mengeluarkan saksi. Kakarak di aya 2 saksi anu sama-sama kuat
kuari perbandingkeun kakuatan saksi Haji Pendi jeung kakuatan saksi Haji Kipudoli. Berhubung Kipudoli pemegang mobil, maka yang dikuatkan adalah saksi Kiai Pudoli. Menang berarti. Walatus ma'u bayinatuhu illa ba'da bayinatil mudai. Tuh, Masya Allah. Ini si hade itu kecuali Kiai Pudoli nate boga saksi. Begitu didakwa ku Haji Pendi, Bapak Hakim Habib Rozak yang terhormat. Waduh, Hakim Habib Rozak mina antum. Bahwa mobil yang dipegang oleh Kipudoli adalah mobil saya, Cak Haji Pendi, dengan saksi Bapak Haji Sardi dan Bapak Sardi. Dua. Berarti kan Haji Pendi ngaranna mudai nu ngadakwa kana eta mobil nu aya di Kiai Pudoli. Kiai Pudoli ngaranna mudaa aleh terdakwa. Ya dipanggil Kiai Pudoli ku Hakim Habib Rozak. Begitu dipinta saksi gepan Kiai Pudoli. Waduh, berarti nggak bisa mengadakan saksi. Iya, di mana-mana Ki Pudoli teu boga saksi, berarti Haji Pendi nu menang. Diponis ku Hakim Habib Rozak, kemenangan ada di Kiai Supendi. Waduh, pakai BF. Waduh, pantas dimenangkan mertuanya. Berarti mobil teh ya anu aya di Kipudoli disita. Iya, disita pasti dibikin ka Haji Pendi. Kuarikan rimbasak Kipudoli rimbasak sanajan kiai ge wayah rimbasak mah rimbasak bae. Kasihan tuh menang amplop. Ieu rimbasak. Kunaon Kipudoli ieu rimbasak bae, mobil dicokot ku Supendi. Rimbasak luar biasa eta Kiai Pudoli, tapi wayah katinggalin sholat subuh mati lok rimbasak. Ya Allah ya Rabbi, rimbasak eta teh kacokot mobilna teh be, tapi ketika katinggalin berjamaah mah tilok rimbasak. Tilok rimbasak. Masya Allah. Tuh betapa jauhna urang teh kejeng akhlak ulama usalap baheula. Akhlak ulama usalap baheula, Masya Allah, ketika ketinggalan sholat teh ceurik teureun-eureun nalangsa anu sangat luar biasa. Mana kiai kuari anu nalangsa ketinggalan sholat? Mana kiai kuari anu nalangsa ketinggalan sholat berjamaah? Eueuh nalangsa, kecuali nalangsa ketika aya bos nu biasana datang datang. Eta karak nalangsa. Mulai geus moal Kiai Sedeng. Masya Allah. Matakan betapa luar biasa ya presiden urang kuari karunyaeun, jasa karunyaeun bahwa polisi ulah boga kekuasaan ganda. Hiji bae geus abeh konsentrasi ya teh ya di polisi lamun boga eta jabatan ganda ieu kan eta teh engke ka dieu ka ditu
eta teh ya kan kena teu puguh mantakan ulah boga jabatan ganda eta ku karunya-karunyana presiden ka polisi ya kan iya polisi bae seperti itu kuari kiai boga jabatan ganda kiai kiai boga jabatan ganda atuh anu biasa mah maugahan ngaji kuari mah lantaran kiai na boga jabatan ganda atuh kuari teh aya rapat kiai rapat bebe japan lajona teh ka santrina libur dulu ya mama mau rapat dulu eta gara-gara kiai boga jabatan ganda Masya Allah iya kuari akibat kiai loba jabatan ganda iya kan santri ngukur dipake formalitas doang pamer deh ayo supaya dana kucuran ti pamarentah teh ka kiai eta ngolocor maka ieu teh santri dipake tameng santri nu biasa nangan tiluan dihitungna 300 santri padahal nu aslinya mah tiluan doang tuh kunaon nginjem akhirna teh be tukang beca sira make kopea dia bakal aya kunjungan kadinya Masya Allah gara-gara kiai jadi jabatan ganda atuh otomatis kiai jadi ngabohong ya kan jadi ngabohong kan iya kiai kok ngabohong kasihan nah kuari logikana lamun kiai na iya teh boga jabatan ganda berani ngabohong kok mau lamun lain kiai tah mulai kan ulah dibalik ya Allah cerik eta kiai podoli kapanggih kejeng Haji Samad kiai kunaon cerik bae mobil kula diaku ku Haji Pendi laju pannyana boga saksi sedengkeun pan kula mah teu boga saksi ari kiai mantap ulah mikiran berkat bae atuh kiai pan eta mobil kiai kula saksi nage harita teh waktu keur meuli kula nyaho tah cak Haji Samad Masya Allah caki bodoli karak ingat aing karak ingat berarti kan kuari kiai podoli boga saksi anu memperkuat bahwa eta mobil teh kiai eta teh boga mobilnya ngan geus diponis kan tadina kuari dakwa deui datang ki podoli naik banding berarti tuh naik banding ada apa lagi kiai cak hakim Kiai Habib Rojak saya enggak ngundang enggak apa bukan urusan undangan Bapak Hakim saya ini ternyata punya saksi kemarin waktu saya ditanya saksi itu diam saja karena saksi saya memang kebetulan lagi ke Lampung pada saat itu lagi ngegiring-giringin monyet pada saat itu kuari mah geus aya di mah mantakan tah kuari teh kuari boga saksi tah kuari teh mantak datang di kula boga saksi tah kumaha lamun kuari ki podoli ieu teh datang deui mamawa saksi kuat saksi eta teh berarti kan ti memeh diponis ge geus aya ngan pedah tataina eueuh tataina poho jeung sajabana walau uzilat yaduhu bibayinatin lamun eta mobil Kiai Podoli teh ya geus pindah tangan ka Haji Pendi lantaran ieu geus diponis Haji Pendi boga saksi sedangkan Ki Podoli mah teu boga saksi otomatis kan eleh di mana eleh mobil disita diambil dibikeun ka Haji Pendi menang sabulan summa aqoma bayinatan bimilkihi ternyata Ki Podoli boga saksi Haji Sahmad kejeng Haji Rusdi mustanidan ilama qobla izalati biadi atuh saksina teh memperkokoh jati baheula ge kiai eta mobil kiai kula saksina ge cak Haji Sahmad kula saksina ge cak Haji Rusdi
anu mantak kamari kula teu ngajukeun saksi wa tadaro bi ghaibati suhudi cak haji cak Kipodoli, saya kemarin kenapa enggak mengeluarkan saksi? Karena saksi saya kebetulan lagi pada di Lampung, Kim. Jauh kagak ada, baru ada sekarang, baru nongol. Iya, bisa diralat kembali sumiat Kiai Pudoli, bisa didengar dakwaannya wakudimat dan bisa dimenangkan, maka mobil di Haji Pendi cokot deui. Masya Allah, bikin deh pen, bikin deh. Walaupun cak sakaul wakilalla, cak sakaul mau enggeus lah, ulah dipermasalahkan ari geus di Haji Pendi mah di Haji Pendi bae, cak sakaul, tapi tetap mankul majab sumiat wa qudimat walau qalal khariju wallahu a'lam bis